jeung enjing murid-murid di kelas 3, kumaha damang? Mugia hidup sadayana aya dinu kaayaan daramang tur galumbira. Dinten ieu tema anu bade diajarkeun nyaeta ngeunaan nyaah kasasatoan jeung tutuwuhan. Siap, perhatoskeun nya. Tapi sateu acana aya hiji pertanyaan ye, sok saha anu tiasa ngajawab. Upami urang teh hirup di mana cing? Mohon lares pisan, urang teh hirup di dunya. Di dunya manusia hirup teu nyalira, tapi aya oge makhluk hirup anu sanesna, sapertos sasatoan jeung tutuwuhan. Manusia diciptakeun langkung pinunjul tibatan makhluk hirup nu sanesna. Kusabab kitu, manusia gaduh pancen. Naon pancena? Pancena nyaeta mika nyaah sasatoan sareng tutuwuhan. Ayeuna kumaha cara mika nyaahna? Upami mika nyaah sasatoan mah urang tiasa diparaban, teras diibakan, disiapkeun kandang anu mantes, oge tiasa diajak jalan-jalan atanapi diajak ameng. Upami mika nyaah tutuwuhan, kumaha carana? Gampil, tutuwuhan tiasa dicebor, tiasa dipasihan pupuk, tiasa dipoekeun sacekapna. Tah urang oge kedah getol melak tutuwuhan supados lingkungan urang tetep hejo. Mung sakitu pangajaran dina dinten ieu, hayu urang sami-sami ngalakukeun pancen urang kanggo mika nyaah sasatoan sareng tutuwuhan sahade-hadena. Hatur nuhun, tepang deui sanes waktos. Gusti Yesus ngaberkahan.